Nenyo pisan jages eleh jajaten bari bedogna potong jadi dua. Juragan Sasmita katara bangetna berem siga besi atah belum bari kekerot nahan amarah anu geus muncak. Anak buahna anu limaan teh sabenerna mah geus rek maju rek milu nerajang mantuan Kisanca anu geus namru teu walak kaya tapi gancang dicarek ku Juragan Sasmita. Cari cing marane ulah pipiluan iya budak mangkuluk teh bagian dewek. Cek Juragan Sasmita bari sorana ngageter baketing ku ambek. Juragan Sasmita katenyo lalaunan ngasupkeun leungeunna kana saku bajuna ngaluarkeun hiji barang anu dibungkus ku lawan hideung. Barang eta teh geuning tetela kaum dangu hiji ali batu beureum delima anu katinggalina siga anu hurung dina poekna peuting. Cenah eta ali teh pakarang pamungkasna anu miboga kakuatan seuneu pikeun numpes musuh-musuhna. Ningali kumaneh dari iya pakarang bakal nyebut nyawa maneh. Juragan Sasmita luncat ka hareup bari nyorongkeun ali dina ramona ka arah si Darim. Tina ali eta bijil cahaya beureum anu panasna kacida ciga rek ngaduruk hawa di sabudeurna. Warga anu aya di dinya pating jarerit bari ngarjat ka tukang sabab sieun karerab ku cahaya panas anu kaluar tina ali juragan. Si Darim nenyok itu teu gimir sanajan manehna ngarasa hawa beuki panas nebak kana kulitna. Manehna lalaunan ngangkat bedogna. Pamor bedog anu tadi ngahiung sedih ayeuna mah katingali beuki caang nyarep cahaya oncor sarta cahaya beureum tina ali Juragan Sasmita. Juragan, eureun juragan, sing emut dunya mangan saukur papajangan. Ceuk si Darim bari panceg masang kuda-kuda pageuh bumi. Tapi Juragan Sasmita geus poek titinggalian manehna narajang ku gerakan anu kacida gancangna. Leungeunna anu mawali teh dikulibekeun rek neungeul careham si Darim. Eta cahaya beureum tina ali teh nyamran siga kilat. Si Darim lalaunan muterkeun awakna mengpar ka kencak nyingkahan serangan panas. Tuluy naki serangan Juragan Sasmita ku bedogna anu masih keneh dina sarangka. Dua kekuatan diadu sora ngabledug teh teu beda ti sora gludug di tengah poe ereng-erengan. Mata katorekan ceuli cahaya beureum tina ali Juragan Sasmita dadak sakala atuh siga nu pareum nalika katarajang ku sima tina bedog si Darim. Juragan Sasmita ngarasa leungeunna panas sarta ngadeg-deg kacida. Ali nu jadi agul-agulna teh dadak sakala atuh kaum dangu beulah jadi dua muragana taneuh jadi lebu. Warga anu nenyo kajadian eta kacida soakna maranehna nenyo Juragan Sasmita nu tadina gagah ayeuna mah nyuuh kana taneuh ciga hayam ka banyur ku cai. Manehna nyekelan leungeunna anu ngaleper daya tangan pangawasa. Hampura dari hampura. Ceuk Juragan Sasmita bari tunggara menta tulung. Si Darim neuteup ka Juragan Sasmita ku teutepan anu pinuh ku kasedih lain ku amarah. Sanes ka kuring minta hampura mah juragan tapi ka warga anu salila ieu ku anjeun geus dibobodo. Warga anu aya di dinya kaasup Mang Acim jeung Mang Sodik lalaunan ngadeuketan si Darim. Hatena nu tadina teu as teh ayeuna mah bener-bener geus laleah. Maranehna sadar yen si Darim teh lain mawa mamala tapi mawa bebeneran anu salila ieu ditutupan ku kasarakahan Juragan Sasmita. Atuh sanggeus kitu mah harita kaayaan di suku Gunung Cupu teh anu tadina harengheng ku amarah ayeuna mah dadak sakala jadi jempling. Angin peuting ngahiliwir mah wakat tengterman nyapu sesa-sesa cahaya panas tina ali Juragan Sasmita anu geus jadi lebu.
Juragan Sasmita masih kene nyuuh dina taneuh. Awakna namru taya tangan pangawasa. Leungeunna anu tadi dipake narajang teh masih kene ngadeg-deg. Bakat tingku soak nenyo kekuatan pendog si Darim. Warga anu 10 orang teh kaasup Mang Acim jeung Mang Sodik lalaunan ngadeukeutan si Darim. Maranehna neuteup ka si Darim ku teutepan anu pinuh ku rasa kaduhung. Hatena nu tadi teas jiga batu teh ayeuna mah geus laleah sagemlengna. Sabot warga keureting harewas menteh hampura, Ki Sanca nu tadi nangkarak bengkang teh mimiti nguniang hudang. Lalaunan bari nyakelan dadana anu karasa eungap. Nenyo Juragan Sasmita geus teu walakaya, Ki Sanca ngeteyep lalaunan. Tuluy ngaleos ingkah nyulusup kana poekna kakayon, teu kanyahoan ku batur. Kitu deui anak buah Juragan Sasmita anu limaan. Nenyo dunungana geus rubuh mah, maranehna oge ting laleos kalabur. Yang Darim, ampura mamangnya. Ceuk Mang Acim. Mamang geus kapoekan ku omongan Juragan Sasmita. Mamang dosa geus milu ngarurukan ieu rek nyilakakeun hidup. Ampura jang. Si Darim lalaunan nyarungkeun deui bedogna. Manehna nyekel tak-tak Mang Acim ku rasa deudeuh. Sawios Mang, kuring mah teu miboga rasa dendam. Kuring mah ukur sedih we. Nah bet mamanis dunya bisa nutupan rasa duduluran urang. Si Darim tuluy nyamperkeun Juragan Sasmita anu masih keneh midangdam. Juragan, bedog ieu teh amanat ti Ake Wiranta. Sanes pakarang pikeun ngajago. Tapi pepeling sangkan orang emot, yen kabengharan mah moal dibawa maot. Kaduhung mah tarati heula Juragan. Juragan Sasmita ngan saukur bisa tungkul kawirangan. Cipanuna murag kana taneuh. Warga anu aya di dinya tuluy sabilulungan. Juragan Sasmita anu geus teu walakaya teh digarotong lalaunan ku warga pikeun dibawa turun ka lemur. Sanajan maranehna keheul ge, tapi rasa kamanusaan mah tetep aya. Juragan Sasmita dibawa balik pikeun nanggung jawabkeun sagala lampahna hareupeun balarea. Gancangna ieu carita urang caturkeun wae isukna nalika sarengenge mimiti muncung hul ti belah wetan. Kaayaan lemur pasir geulis karasa leuwih tiis. Juragan Sasmita anu geus sadar kana kasalahanana masrahkeun deui lahan tatanen anu baheula dicokot sacara licik ka warga. Manehna janji rek hirup leuwih bener sarta moal ngalakukeun kajahatan deui. Sedengkeun si Darim harita teh katenyo nangtung di buruan imahna neuteuk bedog Cipanon anu ayeuna mah geus ayem dina sarangkana. Manehna ngareka panjang ngarasa panas hate sarta kasedih anu salila ieu nyicingan batina geus sirna. Cipanon dina eta bedog geus jadi ubar pikeun lemur anu keur gering ku kasarakahan. Atuh pungkasna ieu lalakon, si Darim harita teh hirup tentrem jadi patani anu jujur sarta bedog Cipanon tetep dijaga jadi pepeling pikeun turunanana. Yen bebeneran mah moal bisa ditutupan ku mega hideung sarta kasedih anu bersih bakal salawasna mawa katengtreman. Tamat kaum dangu. Sakitu lalakon Cipanon bedog warisan akti anu tiasa kapihatur. Cag urang teuneun dihaneulem sieum, tuna dihanyuang siang, paneuneun pikeun sampeureun, teuneun pikeun alaeun. Parantos tamat lalakon si Darim dina mungkas angkara murka di lemur pasir geulis. Urang cokot anu saena piceun anu awonna mugia janten pepeling pikeun urang sadayana. Yen bebeneran mah moal bisa ditumpes ku kasarakahan sarta sabar teh bakal mawa katengtreman dina akhirna. Ampura bilih aya basa anu kirang merenah, bilih aya kecap anu teu sapuk kana manah. Urang teuneun ieu carita dina poe ieu. Urang sambung deui dina lalakon anu sanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.